mun hirup tong loba kepentingan, di mana loba kepentingan riweuh, di mana hirup loba kepentingan riweuh, gitu we. Siga kieu kurang diberi contoh, ente datang ka Cibogo ka dieu nya, kepentingan ente naon? Ngaji, maka ente teu riweuh, teu mikiran ngilu dagang, teu mikiran sasapu, teu mikiran neangan babaturan, teu mikiran nagih hutang. Da datang ka dieu teu boga kepentingan, kepentinganna erek geus beres ngaji jeung geus balik. Beres kan? Tadi mana ente datang ka dieu ka Cibogo loba kepentingan, neangan babaturan, nagih hutang umpamana, hayang kapuji umpamana, hayang kadulu ku sararea bahwa aing teh getol, riweuh pasti. Tah jelema nu di alam dunyana loba kepentingan dijamin riweuh, hayang tenar, hayang kapuji, hayang loba duit gitu Pak, hayang dihormat, hayang disebut hebat, wah jangar gitu, gering yang peuting lagi, gering pasti. Eueuh nu sasalaman nyeri hate gitu Pak, bener kan? Gitu. Eueuh nu mere kopi amek-amekan gitu Pak, eueuh nu nanya emosi Pak, dah loba kepentingan datang, coba teu gablek kepentingan. Eueuh nu nanya duli teh aing teu butuh, eueuh nu mere kopi da aing mekal kopi gitu, aing rek ngaji lain dek ngopi, teu kabagian sanggup bae, teu kabagian ge aing beli imah nyatu heula, beres hatena teh. Sabab teu loba kepentingan. Jadi urang teh tanya kana diri urang teh, coba kali-kali tanya atuh dina sapopoe teh, sia teh hirup teh neangan naon atuh kitu, tanyakeun kana nafsu urang neangan naon, kana nafsu urang tanyakeun masing-masing. Neangan pujian jelema, ya Allah ripuh mang dipuji teh, ripuh beban dipuji teh, beban dipuji teh. Hayang naon? Tenar, tenar teh modar teh, tenar teh capek sia, tenar teh mana bisa teu nyaho ripuh teh, neangan naon atuh di alam dunia.